Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man istakhaffa bi syaikhihi ibtalahu bi thalathi baliyatin nasiya ma hafidha wa kalla lisanuhu waftaqarra fi akhirih. Rawahus Saikhani. Anu kusim pribados dihormati para kiai, para ustaz, para tokoh masyarakat. Anu kusim pribados dari sobat hiji per hijina sing pamugi-mugi dengirangan rasa hormat sinarang takzim kaula kamantena. Pamugi-mugi sadayana ditambih-tambih kamuliaanana ku Allah Subhanahu wa taala. Anu kusim pribados dihormati para alumni, para mamang-mamang santri ataupun bibi-bibi santri sing oge pamugi-mugi ditambih-tambih kamuliaan anak Allah Subhanahu wa taala. Wabil khususil khusus anu kusim pribados dimuliakeun guru urang kabehan selaku pengasuh pondok pesantren Al-Qur'aniyah As-Sanuziyah. Urang doakeun mudah-mudahan mantenna berikut keluarga besarna dipanjangkeun yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Sesa umurna barokah, keturunan-keturunana ku Allah dijantenkeun keturunan sholih jeung sholihah. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah haul anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Haul eta bahasana bahasa Arab. Lamun cek urang mah hartina tepung tahun. Ki Zaid ninggal tanggal hiji Muharram 1440. Kari-kari datang tanggal hiji Muharram 1440 hiji
eta ngaranna haul. Jelas? Haul eta aya nu beuki aya nu teu beuki. Nu teu beuki kana haul alasanna di antara apa? Hiji amalan-amalan dina sajeroning haul eta moal bakal nyampe. Di mana dalil nayana? Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Eta alasan pertama jalma nu teu beuki haul. Terus alasan kedua jalma nu teu beuki haul. Alasan kedua haul eta ceuk nyana mubadir. Sedangkan cek keterangan cek nyana ya la tubadir tabdzir innal mubadzirina kanu ikhwanas. Eta diantarana alasan jalma anu teu beuki. Ternyata setelah dikaji, setelah diteliti dina haul eta aya pirang-pirang perkara anu dipandang bagus menurut kacamata agama, anu mana manfaatna baik pikeun jalma anu hirup oge jalma anu tos pupus. Ternyata dina sajeroning haul eta aya nu dingaranan silaturahmi. Aya nu dingaranan di model kieu ya. Ieu ngaranna silaturahmi. Cek tadi nu sambutan. Lamun haja-haja hayang kapanggih satu persatu. Hese. Tapi alhamdulillah barokah aya haul, guru urang satahun sakali urang bisa papanggih jeung baturan dina ieu lokasi. Kaulah rek nanya, kira-kira silaturahmi bagus tuh? Kira-kira silaturahmi bagus tuh? Sok ya tingali dina kitab Sahih Muslim. Ya termasuk kutubus sittah. Man aroda ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsha'a lahu fi adharihi falyasil rahimah. Rawahu Muslimun. Sing saha-saha jalmana hayang diberi lancar rizkina. Nomor kedua hayang dipanjangkeun umur. Tegasna umurna barokah. Rajin-rajin silatur. Insyaallah ya nu hadir ya rizkina diberi lancar Allah Subhanahu wa taala. Umurna diberi panjang. Tegasna barokah. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan alumni ataupun para alumni anu tos ngaluarkeun tenaga, ngaluarkeun pikiran, ngaluarkeun ekonomi, nyempetkeun waktu jeung ngayakeun ieu acara haul guru urang kabehan ngajadikeun wasilah pikeun manfaat ilmuna, pikeun barokah ilmuna. Amin ya rabbal. Sebab ulah wani-wani nganggep enteng kanu jadi guru. Ulah wani-wani nganggep enteng kanu jadi cek tadi dina muqaddimah manis takhaffa bi syaikhihi ibtalahu bi thalathi baliyatin. Sing saha-saha jalmana tulapanna gelapan man. Cek santri kalimana kalimah isim mausul ya dulu ala maknal am nuduhkeun kana makna umum. Sahabeda mah waman wa'al tusawi madukir wa hakada du'inda tayyin syuhir. Ini lohok bae. Ini gobong lain alam afiah 25 selfie. Bahkan
zaman Giwari tak aneh baheula mah aya nu pae kaula mah sok nyumput bahkan hayang pindah lembur sadara lamun aya nu pae budak Giwari mah lain eta nu pae diajak selfie dijin status dihanap na ditulis doakeun sudah dia mait jadi bobongkong yang santri di ditu di mah di ditu bubur rutin dia jadi sing saha jalma nganggep enteng kanu jadi guruna maka eta si jalma bakal dibere ti cocoba Allah Subhanahu wa taala. Ai amin cenah. Itu ngadenge ya. Ngomongan dia acak ya. Bakal dibere cocoba Allah amin ya. Ya saya duit bandeng mah. Aku dibere cocoban jeung amin coba. Ini pertama gara-gara nganggap enteng diajak haul tedai ngahadiran doang tedai padahal udur padahal ada gawas bisa kasupkan karena agak gampang ataupun nganggap enteng kalau dari guru naudzubillah. Nu pertama nasia ma hafidho naon anu geus katalar eta bakal leungit gara-gara nganggep enteng guru. Leungit didinya bisa leungit secara hakiki ataupun bisa leungit secara majazi. Leungit secara hakiki talaran geus katalar leungit ataupun leungit secara majazi. Kumaha leungit secara majazi? Hafalanna mah aya keneh ngan kabarokahana makana loba jalma anu pinter ilmuna tabahur seperti lautan tapi teu dipake ku masyarakat sekarang saya dosa sekali deui naudzubillah. Jadi bisa leungit secara hakiki talarana leungit seperti kejadian anu dialami ku Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi pengarang kitab Alfiyah. Pas waktu ngarang kitab eta kitab Alfiyah anu 1000 bet 2000 sakar geus aya di luar kepala tapi pas waktu ngaluarkeun bet watak tadi ridon bi ghairi sukhti fa'iqatan Alfiyah tadi bahwa Alfiyah Syekh Muhammad Jamaluddin eta ngunggulan Alfiyahna Ibnu Mukti saha Ibnu Mukti guruna. Gara-gara eta Syekh Muhammad Jamaluddin ngaluarkeun watak tadi ridon bi ghairi sukhti fa'iqatan Alfiyah Ibnu Mukti eta Alfiyah anu 1000 bet 2000 sakar anu aya dina hulu leungit adana. Padahal eta pengarang Alfiyah ngomongkeun Alfiyah nak lebih unggul ge tibatan Alfiyah na Ibnu Mukti dina segi bet. Ari Alfiyah Ibnu Malik ataupun Syekh Muhammad Jamaluddin 1000 bet 2000 sakar. Ari Alfiyah na Ibnu Mukti mah 500 bet 1000 sakar. Gara-gara ngomong kitu bahwa Alfiyah Syekh Muhammad Jamaluddin lebih unggul tibatan Alfiyah Ibnu Mukti. Madadak eta Alfiyah anu geus aya di luar kepala leungit. Padahal sakali deui Syekh Muhammad Jamaluddin mah ngomong leuwih dina segi lain segi keilmuan. Atuh komo ge lamun jerekan mah ataupun cek Syekh Muhammad Jamaluddin keilmuan lebih tinggi tibatan Ibnu Mukti atuh bahaya.
lantaran leungit singkat daripada sebuah riwayat eta Syekh Muhammad Jamaluddin istikharah. Hasil istikharah didatangan guruna dina sajroning impian. Eta guruna Ibnu Mukti ngomong kieu, al hayyu qad yaghlibu alfa mayyitin, wajar jalma hirup bisa ngelehkeun 1000 jalma bae. Lamun kuliah hirup keneh mah moal keneh. Eta Syekh Muhammad Jamaluddin kaget singkat daripada sebuah riwayat ujung-ujungna Syekh Muhammad Jamaluddin ziarah ka kuburan guruna Ibnu Mukti. Alhamdulillah eta alfiah anu 1000 bait 2000 satar nu tadina leungit bisa kembali deui. Makana timbul bait selanjutna wa huwa bisatqin haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila. Jalma anu ti heula eta tetep menang keunggulan tibatan anu pandeuri, sebab ayana nu pandeuri ayana nu ti jelas insya. Jadi jalma anu nganggep enteng kanu jadi guru eta talarana bakal leungit ataupun talaran aya keneh ngan kabarokahan ilmuna bakal leungit. Sakali deui naudzubillah. Anu pertama, nomor kedua, gara-gara nganggap enteng kalau jadi guru. Kalau lisanu, letahna tumpul. Jadi omonganna teu didenge ku batur, eta tanpa disadari. So kadang-kadang ban mikir kaula cenah ngaji mah pinter, tapi kunaon tadi teh tah teu diturut ku masyarakat. Nah hikmah kalau jadi guruna kurang. Sebab cek Syekh ataupun cek Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani yang ayana di Rusaifah di Masjidil Haram kurang lebih 2 kilo. Ngantos pupus kiwari meneruskan anakna Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani. Kalau pernah ngilu ngaji sakali mengilu ngaji. Saya balik ke Indonesia diberi kitab ku Sayyid Ahmad 14 kitab khusus karangan Sayyid Muhammad cek Sayyid Muhammad man khodama khudima sing saha-saha jalma anu daek ngahadang kanu jadi guru insyaallah maneh nage bakal aya nu ngahadang. Jelas teh? Jadi sing saha-saha jalma daek ngahadang kanu jadi guru eta maneh nage insyaallah bakal aya nu ngahadang. Loba lah cerita-cerita ulama baheula. Seperti baheula aya cerita di Cangkudu Pak. Isake termasuk santrina Abuya Sidik. Eta pagaweana kitu jeung kitu bae urusan kuda bae. Baheula mapan kiai Pak. Can boga Fortuner. Can boga Pajero. Jadi kemana-mana mawana kuda ataupun sadok gitu jeung kitu Pak. Nah hadang kalau jadi guru tapi balik ngadadak jadi kiai. Alhamdulillah keturunan yang kualipan lobang menjadi kiai itu deraji kesal. Hebat tuh. Hebat. Syekh Hasim Asy'ari termasuk pendiri Nahdlatul Ulama. Baheula keur masantren di Syekh Khalil Bangkalan Madura. Apal Madura? Di mana? Laharang Madura jeung Cikuya. Jadi pas waktu Kiai Haji Hasim Asy'ari ataupun Syekh Hasim Asy'ari pesantren di Syekh Khalil Bangkalan Madura, hiji waktu Syekh Khalil keur diuk Pak, katingalina sedih, samperkeun ku Syekh Hasim Asy'ari, ieu sameme berangkat ka Mekah belajar kana Syekh Nawawi ya. Orang disamperkeun ngadeuketan eta Hasim Asy'ari ataupun Syekh Hasim Asy'ari. Nanya kana Syekh Khalil, punten Mbah, ditingali kukula Abah sedihnya. Keur mikiran naon? Dijawab ku Syekh Khalil puguan mah anting bunyai. Tah ragrat. Eta ragratna di WC.
Mang WC baheula jeung WC kiwari beda. Ka budak santri WC-na beda baheula jeung kiwari mah. WC kiwari mah kelas. Ari WC baheula mah apa? Langsung WC alami. Bila mana bubuang plung. Eta ngaranna WC alami. Menang teh tadi ya. WC plung cek. WC teh singkatan wadah caduk. Cek sekolil gitu. Buat menjenang abah di rumah tak ngalamun bege. Atuh ibu nyai malembung begitu. Gara-gara antingnya ada di WC plung. Eta Hasim As'ari teu kudu di kita. Langsung aja jebur karena eta WC plung. Ini bisa kiai. Langsung eta Hasim As'ari ngejebur karena eta barang kurang geus ngajebur neangan anting pamajikan daripada Syekh Khalil Bangkalan sampaikan ke panggih barang geus ka panggih dianterkeun ieu bah eta Syekh Khalil barang ningali das ningali anting pamajikan geus ka panggih bunga das katek hate langsung pangadoakeun kana Syekh Hasim As'ari tak bunga na guru eta tak mahal teangan bunga ulah nyerut beda kia ayana belau kiai di palingan dugan kiai itu di palingan ada cerita ada santri maling dugan kiai kapan ibu kiai sambarkan ku kiai eta santri turun hampura kiai kalau mantak naik deh yo tangkal kalapa rek nanyakeun apakah jalan langit ka dieu eta santri gede beak-beak eta kunaon laduni na asak santri mah wafiq laduni kola wafiq qad waqad ilhaqu aidon qad yafi geus makana santri lamun otakna geus dibuka ku Allah naon bae bisa aya nu balik bisa nyen imah eta santri aya nu balik maksudna balik di pondok jadi lurah aya nu balik di pondok jadi cita-citana ya cita-citana parah aja hebat tuh santri lamun santri otak nangges dibuka ku Allah ilmu naon ge bisa kan kitu cek bahasa kitab sulam alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab wa hatta anhum min sawa'il aqli kullu ijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au muqaddaratiha munkasifah kalan itu sulamul munawwarah ataupun alfiyah lamun hayang dialami nantu kiai geus katalar mah geus katalar insyaallah susugana dialami nantu kiai adapun geus dialami nantu kiai leungit deui kitu naon eta bunga na kiai teh mantak nimbulkeun doa teangan bunga na kiai jelas dong tadi tuh Syekh Hasim As'ari makanya jadi ulama internasional ulama kaliber kelasnya kelas kakak alhamdulillah loba kene nu saja loba kene gara-gara ngahadap diangkat derajat Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti Ki Bajang. Apa Ki Bajang? Aya nu ngomong Ki Bajang, aya nu ngomong Ki Banjang.
Eta kuburanna di ditu ayana di panjangan eta samemeh tanara eta Ki Banjang ataupun Ki Banjang ada nggak Syekh Nawawi tukang naon malak konteng terus sapoe-poe urusan konteng bila mana hasil anterkeun ka dapurna Syekh Nawawi bila mana hasil anterkeun ka dapur Syekh Nawawi hiji waktu Syekh Nawawi tos aya di ditu di Mekah eta Ki Banjang teu nyahoan bahwa Syekh Nawawi geus aya di Mekah panen bonteng eta bonteng dibawa ku saku Ki Banjang ka mana ka dapurna Syekh Nawawi tapi ternyata dapurna lain dapur di Indonesia lain dapur di Tanara ayana di ditu dapurna di Mekah tapi Ki Banjang teu nyahoan bahwa nyana eta aya di Mekah Syekh Nawawi nyaho bahwa Ki Banjang gara-gara ngahadam diangkat derajatna ku Allah jadi wali ngan ku Syekh Nawawi tadi dibejakeun sebab lamun ku Syekh Nawawi dibejakeun bilih Ki Banjang bunga ngagubrak kawalianna intina naon gara-gara ngahadam bisa diangkat derajatna ku Allah jadi wali hebat teu alhamdulillah aya santri kieu model gitu santri kieu mah bubuhan kiai keur ngerokok ge nyamperkeun nyokot rokok kiai jangan ngalap ngorokan tapi ikhlas kira-kira ngomong pinter ikhlas kiai atau kayak menges buku ikhlas sebab lamun jamang geus teu ikhlas eta moal aya rohan ibadah naon bae kudu aya ikhlas wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina ceramah kudu ikhlas nu ngadengikeun kudu ikhlas magahan haji kudu ikhlas nu dipagahan ge kudu ikhlas karak aya roh jadi ngakodam ke kiai luar biasa loba keneh lah carita-carita ataupun kejadian-kejadian anu sangat luar biasa nomor katilu ya negara anggap enteng kalau jadi kiai waftaqarra fi akhirin hirupna kaluhur henteu kahandap henteu kaluhur henteu kahandap hirup sangat dikhawatirkeun makanya sekali deui mudah-mudahan ayana para alumni ya ngayakeun acara model kieu kasupkeun kana ijlalan wa taqdiman wa mahabbatan kana sahibul haul anu ngajadikeun wasilah pikeun manfaat jeung barokahna ilmu mantena amin ya rabbal alamin sebab aya keterangan likulli syai'in sababun setiap perkara naon pasti aya sabab mata intafa syartu intafa maksud bila mana sepi anu disyaratna ge sepi pancen alfiah keneh model wa mayalil mudhafa ya'ati khalafa anu fil i'rabi idza mahudhifa wa mayalil mudhafa ya'ti khalafa anhu fil i'rabi idza mahudhifa wa ma ari mudhof ilaih anu sok nyanting kana mudhof eta mudhof ilaih sok maganti kana kedudukan mudhof di mana ajengan eta mudhof ilaih sok maganti kana kedudukan mudhof idza hudhifa bila mana mudhof dibuat wama ari santri anu sok hirup bebarengan jeung kiai eta santri sok maganti kana kedudukan kiai di mana ajengan idza hudhifa bila mana kiai ninggal dunia jadi ulah hayang jadi kiai lamun teu masantren aya cenah kiai ataupun ajengan teu masantren jadi kiai eta mah fadl Allah mah markaudat dibikeun teu kabeh kana jalma teu tertentu mending urang lamun kasupkeun kana jalma anu dibere fadl barang henteu ojek pan kiai mah
kasupkeun kana jalma anu boga ilmu. Jalma anu boga ilmu ulama mah derajat pada angkat Allah Subhanahu wa taala. Jeung jalma anu boga ilmu eta moal sarua jeung jalma anu teu boga cek sa Al-Qur'an. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Qul ucapkeun ku ente Muhammad piraku sarua jalma anu boga ilmu jeung jalma anu teu boga ilmu moal sarua. Tingali teh ngariung ngariung. Eta nu bodoh, nu teu boga ilmu, lain ngahinakeun ieu mah. Ieu keur wajah ibarat. Jalma bodoh, ngariung. Nyana datang mah tampil. Jam 7:30 geus datang. Di mana diukna? Di pojok. Geus di pojok di luar. Komo Sprite. Komo Coca-Cola. Komo rokok Sampo Erna. Jujur ya, Sampo Erna. Aku berkaya. Padahal mereka datang di jam sekarang. 7:30. Mantap. Jol datang kiai. Eta karang datang dong disambut. Ayo cenah kiai, ayo langsung aja bae. Ayo. Pokok ka kiai eta luar biasa. Dipotong heula ya. Sok tingali dina kitabna kitab Daqaiqul Akhbar. Kita mau? Burbar. Andi. Kita burbar. Aya hiji lalaki rek diasupkeun ka neraka. Cenah Allah bril. Eta si lalaki nu rek asup di neraka bil. Lalaki nu rek asup ka neraka cegat. Dicegat ku malaikat Jibril. Rek naon? Diinterogasi. Isi lalaki nu rek asup ka neraka ditanya ku malaikat Jibril atas perintah Allah. Mang. Malaikat hayang asup neraka gitu. Mamang terhirup di alam dunia pernah tebogoh ka kiai. Eta si lalaki jawab lah. Asal tah. Lamun cek urang ieu mah henteu. Cek urang Ciamas no. Jadi mamang kerhirup dalam dunia can pernah bogoh ka kiai can pernah. Mamang kerhirup di alam dunia pernah henteu sasalaman jeung kiai. Eta si lalaki mereka asup ka neraka lah can pernah. Cipiki jeung kiai mah lah can pernah. Biuk bareng jeung kiai mah lah can pernah. Dahar bareng jeung kiai mah lah can pernah. Cek malaikat Jibril ya Allah pantes di jalma asupkeun ka neraka. Geus asupkeun ya Allah asupkeun mah. Coba tanyakeun eta si jalma pernah teu hirup di alam dunia bogoh kana jalma nu bogoh ka kiai. Mamang keur hirup di alam dunia pernah teu bogoh kana jalma nu bogoh ka kiai. Eta si lalaki jawab, "Naam. Sumuhun, hiji." Sekurang jalma, "Yes." Jadi mamang kerhirup di alam dunia pernah itu bogoh karena jalma nu bogoh ka kiai pernah. Tah man gara-gara mamang kerhirup di alam dunia pernah bogoh karena jalma nu bogoh ka kiai kuduna mamang masuk neraka terjadi asup neraka. Alhamdulillah. Eta karang bogoh karena jalma nu bogoh ka kiai. Oh langsung bogoh ka kiai. Wah, Messi. Balik deh. Eta kiai karang datang doang disambut. Ayo gerak kiai gerak asup. Eta asup kiai barang asup coba di ruang tamu geus aya kasur. Eta kiai kita diuk cek.
Eta dihareupeun kiai geus aya seprit. Geus aya cocaco. Rokona kita tanggung ji sansoy. Eta cara dieu, beda teu kira-kira. Nu di luar jama bodoh mana kene. Pengalaman ya. Eta barang beres mentas ngariung teh beres mentas ngariung. Kira-kira beda teu berkatna. Eta nu di luar teh jalma bodoh teh balik mentas ngariung. Atuh menang aja bese. Langsung ngomongkeun kebiasaan soalnya. Menang besok dibawa ke imah pamajikan jeung anak geus kumpul dibuka bandeng sapotong matana melotot sabelah na aya mian deh bareng dicoba atuh geus males eta kiai balik mentas ngariung tetanggung lain resek bos menangkeun ge bakul beda tuh kiai mah menang ge bakul isina di eueuh beda tak? Beda. Senajan urang hayang diharap tapi lamun urang bodoh pas ngariung teh ya. Atau disingkir-singkir ke kubatur. Kesadar-sadar geus dihadap beduk. Hayang menang berkat gede manehna ngaheulaan diuk di pengimaman. Datang kiai cek panitia hampura mangnya ngahueun ya bodoh. Ada nyingkir. Datang deh kayak kedua, hampura zaman mah hampura. Nyingkir. Nu datang kayak 50 atau dikolaknya. Sebaliknya jalma bogaran mau serajan maneh tadi pojok bekas batuk ditarik. Eta anu dikarepkeun ku Al-Qur'an yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jelas? Ingsa terus balik deh ya karena bab haul ya dan beres urusannya. Ternyata dina haul nomor kedua ayat tawasul sedih kaulah mah bunga jasa kasantri bunga jasa mudah-mudahan ilmu manfaat amin ya rabbal alamin. Hadir ya santri ya kayak bila mana di akhirat bila mana di akhirat engke santri masuk surga tolong hajrom ditarik siap itu mana santri nu hadir ya dari akhirat masuk surga tolong tarik pula itu udah tapi sebalik kalau mau gue masuk surga engke di akhirat masing-masing benar pula maka tidak betuduk ternyata nomor kedua dina sejroning haul ayat tawasul ataupun hadarat nabi ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam titik al-fatihah summa ila hadrati khalifati rasulillah titik al-fatihah eta ngaranna tawasul. Bagus kan? Ayatnya keterangan ayat wabtahu ilahil wasilata wabtahu dan murid sirokane ilahi maring Allah al wasilata ing perantara sakali naik bagus tuh. Sedangkan anu disebut-sebut eta dina sajeroning tawasul dina sajeroning hadarat eta lain jalma ecek-ecek jalma soleh hamba-hamba Allah nu soleh. Sedangkan cek keterangan bidzikris sholihin tatanazzalur rahmah nyebut ngaran jalma saleh eta mantak turunkeun rahmat. Panu dihadrat tanda jalma cek-cek para waliullah, para kakasih Allah. Allah kuma ila hadrati nyiblorong. Wa ila hadrati malambir cuma ila hadrati grandong ya no. Jadi disebut eta jalma
jalma so tuh nyebut ngaran jalma soleh luar biasa bidzikris sholihin tatanazzalu rahmah nyebut jalma soleh eta mantap nurunkeun rahmat naon rahmat eta lamun cek lugat hartina lembut ataupun kasih sayang eta rahmat aku pinter ari menurut istilah rahmat eta kelembutan naon cenah kelembutan anu ngadorong kalembutan anu ngadorong kana jalma anu bogoh ataupun kana jalma anu sayang kana hiji perkara supaya bogoh supaya sayang supaya lembut karena perkara anu dipika bogoh eta ngaranna rahmat menurut istilah kelembutan ataupun kasih sayang anu ngadorong karena jalma anu bogoh karena hiji perkara supaya eta si jalma bogoh ataupun lembut sayang karena jalma anu dipika bogoh eta ngaranna rahmat menurut istilah. Ieu lafaz rahmat eta dina Quran jumlahna aya 145. Dina Al-Qur'an lafaz rahmat eta jumlahna aya 140. Maknana beda-beda. Jadi lafaz mah tetap lafaz rahmat tapi maknana beda-beda. Ya bahasa model kieu ya lamun cek nu tukang ngaji kitab Samsiah, cek nu tukang ngaji kitab Sulamul Munawwarah ngaranna kalimah mustarak. Aya kalimah mustarak, aya kalimah taraddud mana mustarak? Ittahadal lafdu wa ta'addadal makna lafazna hiji makna loba. Eta ngaranna kalimah mustarak. Lafaz rahmat kaya di lafazna hiji tapi maknana loba. Wa nisbatul alfadhi lil ma'ani khamsatu aqsamin bila nuqsani tawatuun tasakukun takhalufu wal istiraku aqsuhu taradufu. Jelas? Terus jelas Pak. Jadi nomor kedua dina sajeroning haul eta aya tawasul ataupun hadrat nabi jadi pandang bagus menurut kacamata agama eta nomor kedua. Terus nomor katilu aya naon deh tadi teh nu didenget teh anu dibacakeun ataupun dikholifahi ku guru urang teh aya naon deh coba aya pembacaan Quran mana pembacaan Quran surat Al-Ikhlas bahkan sampai surat Al-Ikhlas aya pembacaan surah Yasin sagala Yasin Al-Ikhlas Falaq bin Nas Al-Fatihah bahkan surat Al-Baqarah eta Quran ataupun juz daripada Quran eta urang maca eta juz Al-Quran ataupun maca Quran kira-kira nyampe teh kanu mayit nyampe teh nu kenceng nyampe teh sekali deh nyampe teh ini dijelaskan ku Imam Nawawi ku imam lain Syekh Nawawi jadi ayat Imam Nawawi ayat Syekh Nawawi jangan bedakan sebab di Banten ya Syekh Nawawi nu terkenal aya 2 hiji Syekh Nawawi Tanara nomor kedua Syekh Nawawi Mandaya termasuk pengarang Murad Al-Awamil walaupun memang pengarang babana ari Imam Nawawi ngaran asli Imam Nawawi Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi ulama kelahiran Damaskus. Jadi Imam Nawawi bekas ngaji bekas magahan ngaji bekas ngarang kitab can kaburu nikah umur 45 tahun tinggal dunia makanya ya mecan nikah ya ampura blok udah nikah ya udah khawatir Imam Nawawi ge sampai umur 45 tahun can kaburu nih
Kah ujung-ujungnya ninggal dun, ujung-ujungnya ninggal dun yang bekas ngaji, bekas magakan ngaji, bekas ngarang kitab. Hebat tuh. Ayah santri kiwari dengan santri sampai ke umur 45 tahun. Jarang. Oh, pemeran. Karena 10 tahun yang seorang ayam gawe di Komas. Hebat. Ya kan orang bukolot nah barang nama bahasa nanti gitu lamun anak cina lamun anak kayak ke sekolah engkau tuh menang ijazah lamun tuh menang ijazah engkau tuh bisa gawe di Komas temi luncong pengwan kopang segala engkau lamun tuh bisa gawe engkau tuh menang gaji lamun tuh menang gaji engkau tuh menang duit lamun tuh menang duit beli beas, lamun teu beli beas, engkena tadahar di zaman kieu musik ieu. Kunaon? Teu percaya kana rezeki ti Allah wa ma dabatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Teu aya hiji makhluk nu kumandang dalam dunia kecuali kabeh rezekina Allah nu ngatur ulah relas. Atuh geus kudu jauh-jauh ke guru urang dia, guru urang. Guru urang jadi dia luar biasa atau jadi gawe di pabrik jadi PNS tapi ngelekeun nu gawe di pabrik ngelekeun nu jadi PNS kiai mah luar biasa bos jam 8 isuk keur ngomongkeun kiai motivasi geus aya nu mentrokan panto jam 8 isuk Assalamualaikum dibuka ai Kang Sueb aya naon dah pamajikan ji rek ngalahirkeun meta cai cokotkeun bayu di dapur cibukeun cai nu dikol di duaan bismillahirrahmanirrahim wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a dibaca 21 kali ditiup betul pemajikan kakak atur nuhun ji ngancek kolot baheula supaya mujarab biar bubar pamalina geus lah udah jauh-jauh tadi cerita atau jadi kiai ulah memen ngerti memen what the meaning memen memen is unta penta balik Kang Sueb barang dibuka di jero kamar 500.000 bos jam 8 isuk 500.000 ngojek gempol nanti jam 11 ayo ngundang ngalatkeun kan proyek tuh bos bisnis ada bukan santri di mah itu keribadahan ngaji teh pengumuman alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun eta santri budak ces di babaturan sekolah aya naon mah ces bisnis arwah eta santri biasana di imah dahar bala-bala biasana sok beakna 5.000 barang aya nu paek beak 10.000 cek padagang bala-bala ngaranna saina di pondok aya padagang bala-bala ngaranna saina cek saina mang biasana mamang beak 5.000 kiwari mah 10.000 bayarna di mana kitu geuna tenang saya aya bisnis berangkat eta santri ke masjid beres mentas nyalatkeun cek imam ya ahlal jamaah wa antum syuhada'u fil ardi kaifa tashhaduna hadzal mayt fid dunya khair eta santri atur jasa balik nyamperkeun saina sae hutang baraha 10.000 kecil dibuka punya anak, barang dibuka 5.000 kita santri nebak tangan Allah hutang 10.000 pemasukan 5.000 ya Allah kata nupai udang gede
Jam 11 kan udah nyalakeun. Berangkat ada kiai nyalakeun. Balik ka imam. Barang dibuka 500.000. Iya. Jam 11 bos, berarti geus 1 juta. Wah, eta lamun pae, poe eta hiji coba lamun pae 50. Berapa berat? Di masalah. Sebabnya yang santri ulah mamang, ulah khawatir. Rezeki mah sekali urusan Allah Subhanahu wa taala. Geus balik di urang ya. Karena nomor katilu ternyata dina haul eta aya pembacaan Al-Qur'an di antarana Yasin, terus Al-Ikhlas, Falaq Nas, Fatihah sekaligus surat Al-Baqarah eta ngaranna juz dina pada Al-Qur'an. Nyampe padu ditanyakeun eta teh dijelaskeun ku Imam Nawawi, balik di ka Imam Nawawi. Yang dijelaskan dina kitab Adhkarun Nawawiyah. Dina kitab Adhkarun Nawawiyah. Ataupun dijelaskan dina kitab Fatawil Kubro. Juz kedua halaman 8. Ayana urang maca Quran anu ditaksiskeun ka si mayit ganjaran diisolkeun ka si mayit nyampe. Tapi lamun teu ditaksiskeun teu diisolkeun ka si mayit teu nyampe. Makanya orang bila mana geus beres maca Quran sok di ujungan teh apa? Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu hadiyatan wasilatan ila ruhi titik bin titik kunaon nu mantap nu paehna ge titik. Makanya tiap malam Salasa ataupun tiap malam Jumat ulah putus-putus urang maca Quran ditaksiskeun jeung kolot urang ataupun dur urang geus maot. Kudu diisolkeun ulah mamang ulah ragu nyampe insya bisi teu percaya ataupun jalma anu teu percaya kana nyampe na ganjaran Al-Qur'an bisa kayak urang dikiriman Al-Fatihah ataupun Yasin aku teu subhanallah tuh ternyata ayat pembacaan Al-Qur'an dina sajeroning haul hebat tuh Quran hebat tuh atuh bisa manfaat karena si mayit bisa manfaat kanu ngaji sok ketinggalan dina kitab Tibyan sarua ye karangan Imam Nawawi keneh loba karangan cek Imam Nawawi dina kitab Tibyan man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun sing saha jamak maca sahuruf dina kitab Allah tegasna Quran maka eta si jamak bakal menang hiji kabagusan bakal dilipat gandakeun ku Allah jadi 10 kabagusan ceuk Kanjeng Rasul kaula teu ngomong bahwa alif lam mim eta hurufna aya hiji tapi alif lam mim hurufna aya 3 alif hiji lam hiji mim hiji berarti lamun urang maca alif lam mim 3 huruf 3 kabagusan dikali 10 30 kabagusan hebat atau kamu urang maca Yasin sabaraha huruf Yasin pernah hitungan tuh ulah henteu manallah eta 3 tuh loba keneh aya maca shalawat nya shalawat apa macam-macam tergantung kampung aya nu maca shalawat Ibrahimiyah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima maca shalawat Ibrahimiyah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai ke innaka hamidum eta maca shalawat bagus dipandang bagus kan menurut kacamata agama luar biasa loba keterangan man
shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asran. Sing saha-saha maca selawat ka kaula sakali, maka Allah bakal nurunkan 10 rahmat kana eta jalma. Hebat teu? 10 kali urang maca 100 rahmat Allah bakal turun. 1000 urang maca haram jasad urang ngarebek di neraka. Untung teu? Atuh luar biasa. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asran wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi biha mi'atan wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan wa man shalla alayya alfan lam tamassahu nar. Hebat teh selawat. Luar biasa. Mentah selawat aya naon teh? Aya naon teh? Aya istighfar segala pan sampai urang tahlil pan aya istighfar astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Hebat istighfar, bagus istighfar. Al istighfaru yaqulu dzunuba kama yaqulu naru al hataba. Macan istighfar eta bisa ngadahar kana mang pirang-pirang dosa seperti ngadaharna seuneu kana kayu dina pada wajah sabah. Naon dina pada wajah sabah cepet beakna. Jelas gak? Ayat nonde setelah istighfar. Ayat pembacaan tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Eta ngaranna tahlil. La ilaha illallah. Ngan awas. Mimpi mayat bisa jadi kiai, bisa jadi ustaz. Ulah pilih. Ulah pilih. Penting patokannya cek tadi teh ikhlas. Urang pas waktu maca tahlil luar biasa. Komo ge lamun cenah ge nu ahli thariqah mah kan macam-macam aya qadiriyah, naqsabandiyah, tijaniyah, suhrawardiyah, ghazaliyah, loba jasa. Loba jasa thariqah. Eta mana biasa pas waktu tahlil teh apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Menang. Cek Kanjeng Rasul la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah illa hafat alaihimul malaika wa anzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullah fi man indah. Ngerti tak? Sabar. Tepati-pati diuk hiji kaum yang udah model pula ya. Ingat ka Allah kecuali hiji eta si kaum dikelilingi ku para malaikat. Ya wengi ayeuna malaikatna jejer di lokasi. Rek naon mangmetakeun hampuran dikeun hadir alhamdulillah. Man teu katingali, lamun katingali mah kabur kabeh. Tepati-pati diuk hiji kaum tingkahna dzikir ka Allah kecuali pertama eta si kaum dikelilingi ku para malaikat. Rek naon mangmetakeun hampuran. Illa hafat alaihimul malaika wa anzalat alaihimus sakinah. Allah nurunkeun ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul wa ghasyiyatuhumur rahmah. Eta si kaum anu keur diem anu keur mikir ka Allah bakal ditutupan dipinuhan ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Leuwih hebat wa dzakarahumullah fi man indah. Allah ngomong kana ahli langit, ngomong ka para malaikat, para malaikat penting ayeuna tuh tingali di kadumera. Jalma keur zikir, jalma anu keur inget ka kaula, saksikeun ku enteng eta jalma anu keur hadir di lokasi, dosana dihampura ku ulah. Untung jadi insyaallah balik di dieu dosana kabeh geus dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Barokah aya di urang hadirat haul, guru urang kabehan, ilmuna manfaat, ilmuna barokah. Amin ya rabbal. Terus aya naon deui? Aya doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kira-kira nyampe tuh? Nyampe di mana wajah istilah? Keterangan di mana Quran surat Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur. Subhanallah. Nyampe ulama mah sok tingali dina kitabna kitab I'anatut Thalibin. Kitabna kitab I'anatut Thalibin. Kitab I'anatut Thalibin dia syarah daripada kitab Fathul Mu'in.
Fathul Mu'in karangan Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malaybari. Sarana kitab I'anatul Talibin karangan Syekh Abi Bakar Sato. Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malaybari boga guru ngaranna Ibnu Hajar Al-Haytami, pengarang kitab Tuhfatul Muhtad Bisharil Minhaj enten 4 jilid aya 4 jilid. Eta Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami boga guru deui ngaranna Syekh Zakaria Al-Ansori, pengarang kitab Fathul Wahhab. Dina anak aya keterangan kieu ya. Bedakeun moal wayan faul mayyita asya, ngamanfaatan kasih mayit man pirang-pirang perkara. Jelas? Amas sodaqatu wa du'a fabil isma. Adapun sodaqah jeung doa kangge si mayit ulama kompak nyampe. Wa amal qiraatu fa fi khilafun. Adapun masalah maca Quran eta ulama beda pendapat. Cek tadi diterangkeun lamun urang maca Quran andai kata ditaksis diisolkan pahala kasih mayit nyampe, tapi lamun teu diisolkan teu nyampe. Tapi lamun urusan doa urusan sedekah anu ditaksiskeun kasih mayit eta ulah mamang ulah ragu nyampe. Amma sedekatu wa du'a fa bil ijma wa amal qiraatu fa fiha khilafun. Jelas? Insya nu terakhir aya naon coba? Aya sedekah, aya sedekah. Jadi ulah dianggap mubadir. Oh, kalau mau hadir santri, oh istilah mubadir. Eta lah untung ada santri. Sengaja boga kada haram naon bae, pinuh beatos. Sarua ge boga jurang. Jadi nu ngomong mubadir, eta nu ngomong mubadir, can pernah pesantren. Aku teu? Awal istilah mubadir di kalangan pesantren mah ludes. Sekali dia nyampe teh sedekah. Nyampe sok tingali dina kitabna kitab majmu, sarah muhadzab. Juzna juz kelima halaman 323. Ajma'al muslimuna ala anna shadaqah 'alal mayyit tanfa'uhu wa tasilu. Kompak sakabeh ulama bahwa sedekah anu ditaksiskeun ka si mayit eta bisa ngamanfaatan ka si mayit, bisa nyampe ka mayit. Alhamdulillah. Subhanallah. Untung enggak? Untung. Jadi ternyata di masa jero di haul ngobaja saperkara-perkara anu dipandang bagus menurut kacamata agama, manfaatna baik pikeun anu hirup ataupun anu entos pupus. Alhamdulillah jamna jam 11:30. Lestein sekelumit mudah-mudahan bisa dalam manfaat. Ngan satajan aku kaulah ditutup lantaran kaulah kesifatan manusia biasa seueur salahna seueur kakuranganna wabil khusus kanu jadi guru kana keluarga besarna ataupun para alumni umumna kakabehan pilih aya kata-kata kaulah beungeunah di kupingkeunana tingkah laku kaulah teteger di tengalina kaulah nyuhunkeun dibukakeun pintu hampura zahir maupun batin dunia sang akhirat. Hampura moal marah moal hemat, moal ngambek, moal ambekan. Di lantaran kabeh hadir, kukulan dianggap nangges lain jelma. Di keluarga, positive thinking doang. Ngaran jelma mangirah waktu sok lelempangan, milih ngalewat ke kampung Pasadi Pasir, biasa sinah heula kecamatan Pabuaran Ciamas, aya plang pondok pesantren Darul Manaut Tiqah wa Dakwah wa Tahfidzil Quran, milih ngalewat-lewat maya, aya jojong melewat. Mampir komuning urang sareng beuting lamun hadir ya, insyaallah itu cuma partai. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu kembali dalam gelombang dan ruang lingkup yang sama. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.